Sanajan daang jeung teri cai teh nu kamari bari basi, tapi kalau suami tidak poligami aku mah happy. Ibu mohon maaf ya, bahagia mah bukan di logam mulia, tapi bahagia mah adanya di akhlak yang mulia. Teu boga daang jeung peda ari salaki setia mah bahagia. Sanajan ayeuna tiungna Joya, mau kenana gelombang cinta, HP-na Nokia, laptopna Toshiba, motorna Honda, mobilna Innova, duitna loba, sawahna lega, anggar we batin kasiksa. Sarege teu tibra nyagena kasur busa, daang ge teu mirasa nyage jeung lauk nila, bari cai aqua, gelas pisensa, sabab ngadenge beja, salaki kagoda ku budak SMA. Rumah tangga kitu marungkat besti. Eta teh mangkadingnya tina satiap pangajian teh sok aya teh hiji-hijieun nu kitu teh da. Aya ce sok sieun euceu we teh. Bu, Assalamualaikum, dibuka ku istrina, waalaikumsalam, cium tangan sama suami. Aduh, jeung baheula mah benernya kasalaki teh adab, etika, akhlak teh luar biasa. Ge, kasalaki teh diukna kursinya, lain kursi ieu, da ieu mah meunang nginyeum. Kursina ge dengan baheula mang Pak Kiai tinggal benang ban karet ka dieu teh. Lain serius teh da baheula mah urang mah kitu jelema teu boga urang mah. Dia karet hungkul salaki diuk teh ciga nu ambeien usaha desod sor cai, aduh asaku gining baheula mah sanajan cai teh nu kamari bari basi di wadahan tina teh kokoneng menang pamerewah haji, tapi kalau yang memberi istri diminum oleh suami setara strawberry. Sanajan cai teh na make madu, make susu, tapi numikeun pembantu diminum oleh suami terasa empedu. Lain ceuri dengekeun teh. Baheula mah salaki rek dahar teh, geus salat Isya teh. Mah kulan Bapak teh bieu teh berjamaah ti magrib dugi ka Isya ngaos Quran, kuping naon ngupingkeun pangaosan kajian asa tenang, hate tak nyapanya. Mataki amalkeun berjamaah teh tong uih tanya ti magrib ka Isya teh nya da naon deui atuh dagang nuju, ngadosena nuju, usaha nujunya tinggal nyampurnakeun ikhtiar, da umur mah tidak ada yang tahu. Tuang ayo mah Bapak lapar hoyong tuang, ih mamah ge da teu acan tuang, amparkeun samak teh. Kapungkur mah